Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan seniman Sunda ya, Ki Kamak Putra Purwakarta, Jawa Barat ya. Ki Kapak akan memberikan judul Mandi Teu di Sabun ya. Kunaon cenah bisa kitu Ki? Tong aneh. Kadang-kadang bangsa orang nu disebutkan orang Sunda ya, orang Sunda, orang lembur ya. Kadang-kadang tong aneh lamun keur teu boga duit nepikeun ka mandi teu disabun pasti ngalaman ngacung kunaon nepikeun ka teu disabun, nepikeun ka 3 poe kadang nya teu boga duit boboran rek disabun. Ningali ka pamandian sabun eueuh, odol eueuh, sampo eueuh gitunya. Di tempo anu aya di dinya sabun colek. Wayahna we eta mah sabun colek ke pake mandi, dibalur-balur, digosok-gosok. Sampo da eueuh duit. Ujung-ujungna naon? Dipake angir sabun colek anu murah teh. Yang penting segar gitu kan. Eta huntu odol eueuh. Ningali odol balareak nu buladak beak, nu sorangan beak. Ujung-ujungna sabun colek digosok-gosok gitunya. Yang penting bersih gitu kan. Datang keluar geus mandi, otomatis we seungit sabun colek ke tadi dinya. Begitu nek daang eta bingung di wae. Karena naon arana jelema teu boga duit nya. Geus tong aneh. Aya kejo deungeuna eueuh, aya asin kudu meuli era da eueuh duit. Mun aya duit teu moal era, nek nganjuk ka warung kan geus gede teuing. Ujung-ujungna uyah we di daang jeung kejo. Mending masih aya keneh uyah mah. Ieu lamun geus eueuh uyah, eueuh kejo, tah eta nu jadi masalah. Begitu digawe teh lalapetoyan karena naon? Alasan teh ditanya kieu ku rekana. Kunaon cenah maneh Kang? Meni leuleus kitu awak teh. Bangun anu aya masalah cenah. Kasempetan ditanya aya masalah teh. Puguh aing teh keur aya masalah cenah. Cenah keur aya masalah ieu teh mentak nepikeun ka kieu ge digawe teh. Cenah oh kitu cenah. Ai sebut aya masalah teh na teh beuteungna cekit, cekot. Kadeng eta naon Kang? Ieu cenah rada nyeri euy ya beuteung cenah. Hayuh we cekit cekot sing horeng ningali lebokeun. Ningali bala-bala haneut di dinya teh jeung goreng peuyeum, pisang, kabita menjadi cekit cekot Kang bangun nu lapar. Puguh heueuh cenah. Dibere we tadi dinya teh bala-bala. Hakaneun. Karek cenghar deui. Kang meni ruwog kitu cenah Kang barang dahar teh. Puguh aing candaang mentak ieu ge untung sia moal hakaneun cenah. Bae culang cileung teh. Kabeneran uing Kang cenah boga rezeki sok we barang dahar mah sing subuh terus we barang hakan nepi ka beak bala-bala batur. Jeung sompro naon di dinya. Tah di dinya mentak istilahna kudu tatawar kanu jelema anu keur katingali lemah letih lesu kitu teh naon bisi can dahar bisi naon kitu ka batur teh. Soalna di zaman baheula ge aya kisahna zaman nabi, zaman para nabi nya. Lamun manehna nek dahar teh gogorowokan heula ka ditu ka dieu ka ditu ka dieu bulak-balik. Dahar encan bahasa baheulana mah Arab meureun nya. Tuar tawar heula. Jadi lamun angeun beusi ku seungit angeunna gitu kan. Tuar tawar geus kitu karek manehna dahar. Ulah sampai nyalebak sorangan angeun seungit ka tetangga. Otomatis non mah kumaha nya tetangga ge hayangeun gitu nya.
bahkan loba kisah-kisah zaman baheula lagi anu nepikeun ka aya nu pura-pura masak padahal mah teu masak, batu we digoreng-goreng gitu. Nepikeun ka si budakna teh nepikeun ka sare hayang dahar, nepikeun ka ma asak can encan hayuh we ngagosreng-gosreng batu meh nepikeun ka sarena. Da gitu mentak mun bisa mah pamarentah Indonesia sok sejahterakeun rakyatna ulah sampai nepikeun ka terjadi hal-hal anu di stand upkeun ku Ki Kampak teh sebagian mah nyaritakeun curhatan-curhatan nu aya di masyarakat Indonesia nyata fakta obrolan kos kitu teh meunang meresapi omongan-omongan rakyat. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.